sejahtera. Ya. Hayang bahagia rumah tangga. Hayang dan hari bahagia. Oh, orang lewat bangsa tadi bangsana benang mual. Hayang bahagia tanya bahagia. Bahagia teh nyaeta nyata taragot tokan repeh rapi nya ta eta bahagia saur Al-Qur'an dina surah Ar-Rahman sakinah nya tentrem ayem eta bahagia. Kedua sejahtera. Nah sejahtera juga deh. Oh, hayang sejahtera. Hayang ta sejahtera teh nyaeta bro disuruh bro dipantau ngalayah imah babahnya dari maulah. Nah, ieu bahagia ngaranna ku sabab kitu muka kita bisa muka kita betul bisa nah kitab karangan Imam Al-Ghazali dina kitab Ihya Ulumuddin diterangkeun anaki kebahagiaan jeung kasalamatan tu saberang lautan belah di ditu nya kusabab kitu kanjeng guru ka ditu nya nyata make parahu itu make parahu eta parahu teh dikendalikeun di dayung kedua pendayung nyata suami istri teh dina ngadayuna kudu sapamandegan sairama sahaluan satujuan ngarah nepi kana dimaksud teh mun kawetan mun kakulon tah kitu ulah saurang kawetan saurang kakulon nepi ka tujuan moal wah kita nya kadua nah Imam Ghazali anaki sekalipun ayeuna anjeun barang-barang ngadayu sairama sapamadegan satujuan sahaluan tapi ingat mengarungi lautan begitu lebar luas dan dalam pasti bakal aya ombak nebak kana banjir pasti bakal aya angin barat nebak kana banjir kurang-kurang tabah ngendalikeun parahu eta bakal dibalik harakina dihareup godaan. Nah, bersabab gitu anjir si kuat godaannya. Yo si kuat. Nah, ulah epes meh adanya. Jadi tah apa sana apa. Kedua. Ingatkeun. Dina Al-Qur'an disebutkeun. Nah. Tah dawuh Allah dina Al-Qur'an hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Bojo anjeun teh ibarat pakaian aranjeun. Jeung anjeun oge ibarat pakaian bojo aranjeun. Si arek nanya abah, ari pakaian geura ari kumaha? Dianggo, bade dianggo. Bade sukut tak kitu mah. Hayang boga panganan dianggonya tah eta pakaian teh naon maksudna? Urang mah ulah nyokot ngaju kaluhur kana Quran we. Nah Quran dawuh Allah, ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisa. Putra-putra Adam, kami geus nurunkeun buat aranjeun pakaian. Nu tujuanna aya dua. Kahiji nya yuwarikum warisa. Nah, kahiji libasa juga nutupan kana orat maneh nutupan kana kawirang maneh tuh jeung jadi kagintingan tah kusabab kitu bila maksudna urang kudu siri tutupan kawirang kahayang kabingung siri tutupannya rahasia urang rumah tangga ulah becerek kalau sejin nya tanggulang urang duaan da eukeun urang lain keur batur nya kasepnya tutur deui da Quran mah ijaz gitu kira-kira memantek mah da kudu memantek ijaz nya memba begitlaq jalan jud wa iradiyah
disebut mah hiji tapi mah itu kan guru karena STTP 1 untuk itu mungkinan yo dina kurang saya ari pakaian lamun kotor kumaha cuci saya gue jauh teh pakaian kotor ada nyuciina kudu kumaha nyuciina ulah dibuang kasih gunung berada deket kasih gunung digasrok-gasrok ke bapak dia ngamuk coba kurang tuh kotor kotor nage akhlakna ima ucapan wa ima kalakuan nu teu sesuai jeung ajaran Islam kusabab itu kunaon ngabersihanana kuna sehat kan ari nasihat ka bojo mah ka awewe mah hade ulah kita sarupakeun ulah halok polotot ulah poporongos mah lawan yang salahnya naon sabna sabaulah sifatna dua petengreng jeung borangan pun tadi nya sahur rasul lagi apa sahur rasul innahunna khuliqna min bila ingin sungguhnya perempuan diciptakeun na ulang dia anu kajian bengkokna lamun kumaha dilempengkeun pasti potongna mun kumaha diantep tetep bengkokna kumaha yang lempeng ulah potong wastawasu bil nisa'i khaira gelesu halawan ucapan anu leuwih alus ya kasatnya kita amanat jawabannya kedua nah Quran teh disebutkeun kana ieu awas perhatikeun nya lalu Allah na Quran nisa'ukum harasul lakum fatu harasakum ana summa qaddimu yang nisa'ukum ari bojo maraneh kabeh teh harasul lakum eta ibarat ladang maraneh kabeh kebon maraneh kabeh itu nya kusabab itu da kebon patu harasakum nya garap wae jeung da kebon ayeuna rek garap patu harasakum iraha Quran yang habejan patu harasakum anna syi'tum maqaddimu anfusikum garap poe anjeun teh kapan jam pagi siang sore boleh da anu urang ulah teh laha ka kebon moal urang tanya butuatnya eta asep kahiji kadua ayeuna lakukeun di ijaz teh ayeuna halaran lamun eta petani teh ngebon deukeut kampung melah kue kacang turun di biasa digaringkeun dipelakan diberak segala nya dengan segala rupa gue kedai mager kata adalah pentilan eta kacang teh dipajok hayam nya datang doma diranya doma abah rek nanyakeun salah doma ngarangan kebon salah petani salah doma aya doma di penjara situ makan teh oke nya nu salah teh nu boga kebon teu dae mager nya tah eta urang kunaon magerna teu pamajikan urang eta ku kaimanan nya ku kaimanan kade masalah pendidikan ulah percaya ka pamajikan tanpa didikan urang nya lamun rek ngaji dilungkeun ka pangajian ieu nya Kapitana ya, saya sabar amaratan ka manehnya turun pasan usahakeun singkah ka rumah tangga bahagia sajidakan amin ya rabbal alamin uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin biman wa tasrihim bi ihsanin ila yaumil din fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.